jadi reman eta teh waras euy. Waras ieu bengkel aduh. Sugan aya kajuragan sih. Cilok. Neng barade cilok. Neng carilok neng. Aci dicolok. Neng carilok. Aci dicolok neng. Carilok neng. Aman. Kunaon atuh Kang? Kalah nabrak. Hampura mang sepeda teh reman yo lah. Remannya Kajuragan kudu kararasa. Mang, nah baso mang. cilok ieu mah. Nya baso sok lah. Mang, baso. Ieu teh baso teh unian, usah unan. Bangkrut. Kang, ieu mah lain baso cilok. Ya bae lah geus baso lah marebeun. Kang, ieu mah cilok sanes baso. Kang, cilok ieu mah sanes baso. Kang, cilok ieu mah sanes baso. Ih, berarti tadi ge geus pesen baso sok marebeun. Ya Kang, tingali ka dieu heula gerata. Ari maneh urang teh geus lapar ieu beuteung. Bukan mun dagang mah di jiwa di imah tuh. Kang, tingali tuh ieu mah cilok sanes baso tuh tinggal. Cilok. Sugan teh baso. Panas urang yang baso geus lapar ieu teh. Dagang teh sing jujur gerak. Jadi ga urang mangkok, mie naon. Ai kitu mah geus ulah dagang atuh. Dagang. Ieu teh aya naon gandeng-gandeng teuing atuh cenah nya. Ai. Gandeng pisan sore si Kemon eta teh. Gandeng teuing atuh teh. Dah heueuh si Kemon. Aya naon ieu teh Kemon? Kemon. Aya naon? Aya naon tuh ieu? Kemon. Mani? Ieu tukang cilok kolontong pisan. Kolontong kumaha maksudna? Geblah jeung geblona dihijikeun jadi geblah-geblah. Beli bakso, kalau beli dia ladangan cilok geura. Itu waras. Mana ieu cilok bakso? Bakso mana? Cilok. Deuleu sieu. Mana baksonya? Jadi cilok. Nah, lagi salah sia mah bakso ka dieu mah. Ieu mah tukang cilok. Ieu mah. Teu ngadengeng meureun ceuli maneh. Ayo bener urang benerkeun ieu. Ieu teh cilok, Kemot. Lain bakso. Ieu teh. Ieu kumaha tadi dibejakeun. Bejakeun. Aing keur ngihit gandeng. Barasnya bakso, cilok, bakso. Gandeng. Yang dengi mah bisa ngomongkeun cilok bakso. Tah, kitu juragan. Sok pangawarakeun geus. Tuh man bukan dagang kitu mah. Aing salah teh. Si ieu apa? Maneh Kemot. Ieu mah cilok. Maneh nu salah mah Kemot. Teu bisa kitu. Geus maneh yang bakso. Cilok nu salah tah. Lain maneh yang bakso. Geus, sia mun keukeuh hayang bakso. Cilok mah. Ayo ngilu jeung aing. Are, meuli bakso. Sok teh pangawarakeun eta budak. Tuman, aya kitu mah. Bohong wae. Ayo. Jeung aing, ayo. Ayo, bro. Aduh, Kemot. Kemana si Kemot? Gubuk. Kemot. Aduh, ayo botol rusak. Kemot. Kemana anak ya Kemot? Kemot.
aing gara-gara si kemot jadi labu. Hayang baso. Yo. Teh naon motor aing euy. Ya kamarahan aja teh. Kemot. Kemot. Siapa bisa dia luhur? Kumaha si eta sana? Juragan naik 5.000 baso kalahkan nyarangsang yodoh. Tolongan juragan. Terus turun. Ya, buru. Turun. Aduh keladi bunyeng kieu geuningan dasar si sablang. Ayo, aing kakeun di handap ku motor sih mah kala luhur. Bagusan ka luhur kumaha sih? Ngurangeuna juragan aing ngacuang kana tangkalkeun ka jeung sahe kieu aduh. Dasar ieu teh apes. Borora menang baso kalah hiber ka luhur lah. Eta juragan sablang. Ayo balik. Aing gara-gara maning geus suku aing nyeri. Hayang baso sia teh. Geus balik. Tong tulus aing meuli padahal ge.